Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si buntung jago tutugan biasana es Sukandar anu jumantara di Okip Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala sing dipanjangkeun umurna, mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si buntung jago tutugan. Prungah. Ari breh teh tetela di buruan Pak Haji geus ngariung sababaraha jalma nu dibaraju hideung. Panto imah kawasna geus digedor lantaran tembong muka. Ret Andi kana tembok baruntas. Katempo aya duaan nu keur ngintip si horeng ki Sahudi jeung Mang Amir can waraniun ngayakeun tindakan naon-naon. Sabab tetela bangsa teh jumlahna loba sarta lain bandrak-bandrakeun. Tapi barang ningali Andi anjau gadinya terus beduaan garabungkeun geus kitu mah cungjang ki janta jeung sejena sebrut we narajang nu keur ngaliud di buruan anu tetela anak buahna Karma. Andi mah terus bae ngablesap mulu Panto imah anu geus muka lus ka jero imah. Ari breh teh memang ieu karaman teh geus ngintip-ngintip di bongona Haji Sobana. Pamirsa, waktu harita teh pan Andi kalembur hujung masih inget teu? Eta basa Andi disusulan ku Nyintarsiah teh basa tos ngamuk terus nyegruk ceurik di pasir ayakan. Tah harita teh sabaraha mah aya nu ninggalikeun Jumanta jeung Jimpo. Eta teh urut anak buah Ki Jandra Piraku. Hilap deui pamirsa. Tah si Jumanta jeung si Jimpo teh memang ditugaskeun ku Karna alias si Jakara pikeun ngintip-ngintip Ki Jandra. Kalawan samemenana keur manehna bisa nitenan gerak-gerik Andi anu harita kelempang ngarendeng duaan jeung Nyintarsiah diiringkeun ku Ki Jandra. Barang ku Jumanta ditepikeun ka Karna sajongjongan mah manehna teh nepi ka kekrot sarta beungeutna langsung ngebrekeun amarah anu kacida rongkahna anu kagambar tina bubudena anu beketut sarta sorot panona anu buburinyayan. Manehna ngarasa geuleuh ka Andi anu geus jadi hahalang kana maksudna. Ki Jandra teh magancang sarta babari ditewak sasat aya nu nang tayungan. Memang Ki Jandra teh keur diincer lantaran geus kabur ti gajah ngamung anu ngandung harti geus wani nukang nonggong ka manehna. Tapi pamuluk Karna ngadadak robah teu beda jeung anu keur bingung. Teu boga beas heug aya nu ngirim jalabria beas. Atawa keur teu boga duit aya nu ngajajanan. Kitu lamun dipapandekeun imah. Dipapandekeun mah. Kebeneran. Wah aing mah rek ditepakeun ka si Andi dah. Aing nu ngadahar nangkana si Andi nu bakal keuna getahna. Nyintarsiah ku aing ditembeukeun ka manehna. Kitu geurentes hate Karna bari panonna rutret ka anak buahna anu mendak kopi nu kasieun. Bahrowi anu biasa pepedenggreng teh harita mah ugur tungkul siga bueuk menang mabuk. Bigeuna oge teu beda teh sidikna. Kabeh sieun kabeberang kabarerang kuno keur meunang ka ambek. Lantaran geus kanyahoan Andi aya di lembur hujung pikeun Bahrowi anu keukeuh ngarasa panasaran lantaran can laksana ngukud harta banda Haji Sobana
Jorojoy bae bet hayang nyoba-nyoba deui. Ukituna kalawan ati-atina kerep nu aya dina hate teh diharewoskeun ka karna ngadengi pamaksudan Bahrowi teh. Jol haripeut ongkoh bae lamun bener bisa kalaksanakeun mah piraku we. Lamun lain mangrupa hiji tenggelan anu kacida hebatna pikeun Andi. Anu geus kawentar disebut sebelum jago tutugan, tapi lemburna sorangan tepi ka beunang digadabah ku batur. Komo lamun jeung diduruk mah imah-imahna sarua we jeung naplokeun kotor kana beungeut. Ulah-ulah si Andi teh bakal luntur geus lain jago tutugan deui. Ieu sababna karena sabaladna ngajorag lembur Cipancar ngan alusna teh sama sakali karena teu nyahoeun yen peuting harita teh Ani keur aya di Cipancar, jelasna mah keur aya di Ciadas Gantung jeung Ki Jantra. Ku kituna sadatangna ka Cipancar dar wae manehna ngaduruk sababaraha imah. Geus kitu langsung muruhibah Haji Sobana pantau didupak bus ka jero imah jeung Bahrowi. Sedengkeun nu sejen ting laliu diburuan ngadon ngajaga bisi aya nu rek anon suka aya guam deuk ngayakeun perlawanan. Pasrahkeun kabeh bobogaan anjeun lamun masih suka kumelenang di alam dunia. Karena nyakakak bari ngegewek beheung kampret Haji Sobana. Sedengkeun Bahrowi langsung nodongkeun bedogna ka Cepdana jeung Bu Haji. Pak Haji kegelepepan teu bisa ngomong lepuguh asa dicekek. Kata mah ngarasa seber ningali jalma-jalma nu make baju hideung sarta ditargos. Bari dina dadana aya gambar lancah maung. Lain kalakah. Haji, hayo. Gawat gara serahkeun kabeh kebobogaan siap. Karena bari ngacengkangkeun Pak Haji nepi ka sirahna ti geldung kana juru bangku cer bae getih. Aduh, la ilaha illallah, ampun. Gusti, astagfirullah. Haji Sobana ukay-ukayan rek udang bari getih terus ngocor tina sirah maseuhan bajuna. Lain karaka zikir sia. Haji, duit deuleu duit. Duit yang perhiasan gawat kadiekeun. Ari mah hayang hirup mah. Hayo. Gancang turukeun di mana sia? Di mana nyimpen duit yang emas perhiasan? Gancang. Di mana tempatna? Hayo. Bari ngamangkeun balati siga nu rek lempakeun kana dada Pak Haji. Ampun, kulana dah hirup. Ampun, cek Pak Haji Sobana. Sorana pegat-pegat, awak ngandeg-deg kawas nu muliang. Pasih. Ampun, aduh, ampun. Pasikeun wae, Abah, supados salamet, cek Pak Haji. Cek Bu Haji bari arah papereup. Manghaliwangkeun kanu jadi salaki. Sumuhun Abah. Cepdana mairan kayang menjadi indungna. Manehna oge teu kurang soakna. Geus asa beres we congok bedog teh miruk beheungna. Mangga atuh nun. Mangga cerik-cerik Pak Haji nangtung terus muruk ka kamarna dituturkeun ku Karna. Cetrek muka lemari, cetrek deui muka lacina. Ari ditarik tengan aya duit, we petakan jeung ringitan mah aya 50 perak. Mencakieu ieu teh Pak Haji. Sumuhun, bohong sia. Ning eueuh perhiasan sepotong-potong acan. Hayo tuduhkeun, nu sejenna gancang. Karena ngarasa teu percaya
Piraku cenah haji anu kawilang pangjaguda make teu boga perhiasan. Mohon laras daya deui sareng teu gaduh perhiasan Bapa Majang. Bohong sia. Hayah tuduhkeun. Ari ngarasa lebar makanan nyawa. Gawat sia. Karena balik ngeplak sirah Pak Haji. Aduh, laras daya deui. Aduh. Nah, make maksa cek Pak Haji. Sorana meh teu kadenge lantaran terus dicekek. Bohong Haji. Hayang modal meureun sia teh. Aduh, ampun Haji Sobana. Ditinggang tukang irungna kontan getimun satina liang irungna. Sirahna ngulahek berbae-bae cipanona keluar marengan bijilna getih. Ampun mata sia-sia. Ampun, cekuk deui gadona ditonyok. Atuh kebuat Pak Haji labuh. Ampun, aduh, leres tegaduh. Bohong sia. Leuwihnya akan harta tibatan kana nyawa. Durug-durug Pak Haji Sobana dikusur deui ke tengah imah. Red karena kacepdana keur ngaharuk. Teu beda jeung beuk menang mabuk. Ukur bisa ngahalas ningali nu jadi bapana di tanasa. Sot karena ngalesotkeun Pak Haji. Gerawak kacepdana boukna dikunyeng dan tak parah deui. Cedak we cukang irungna jeung gadona dihanca. Pak Haji ukur bisa jejeritan bari sanuk-sanuk menta sangkan eureun. Tapi karena si Ganu hayang puas ngeluluh cepdana. Jebro deui carehanna ditonyok. Aduh, cepdana ukur bisa ngagero dijauheun kana ngalawan. Lantaran taya ieu aya kabisa. Alah, pun anak mah ulah disiksa atuh. Dengek deui suara Bu Haji paparah nama hayang ngarangkul kacepdan. Aduh, tong disiksa atuh pun anak mah. Bari jeung cepdana anu geus peborot getih. Moal disiksa ngan rek dipon aram sia. Ayo Haji, lamun anak sia hayang salamet tulukeun di mana neundeun perhiasan. Cekarna bari malik ka Pak Haji anu beungeutna geus sepa. Sarta awakna beuki ngadegdeg mireungeun anakna ngabebengkang bari di dadana dijejak ku karna. Pak Haji ukur ngecelakeun si mata. Pasikeun atuh abahna, pasikeun. Pak Haji sorana pegat-pegat. Keur kitu mah leuwih penting nyawa anakna lantaran harta banda mah bisa diteangan deui. Sabot kitu keberai pantau kamar Nyi Eis dibuka. Trojo Nyi Eis keluar, ari ret ka indung bapana. Katut lanjekna, anu kayana geus teu walakaya teu anta parah deui deg we lumpat. Muru Bu Haji gablug ngarontok bari terus ngabuku. Memang tadi oge nyaho yen imahna kadatangan jalma jahat, tapi Nyi Eis ukur ngadedempes di kamarna. Tapi sanggeus ngadenge bapana sarta lanjekna meunang panyiksa. Gentak keluar sok sieun indung bapana sarta lanjekna ditandasan nepi ka hanteuna. Piring Haji teh boga nu herang euy. Cekarna bari neuteup kanu keur nyuuk kana dada Ibu Haji. Keun atuh ari ngarasanya kana harta bana mah. Ngan ieu budak awewe kepaksa ku kula rek dibawa. Kakara oge ngalingkup sarta biwir oge basir keneh. Kolebat ukur mangrupa kalangkang anu asup ka jero imah nyau-nyau. Jebro gadenge sora anu matak. Mun ngaruntageun disusul ku ngagedebut awak karena pogo WKB oge eueuh nu teu ngaranjung. Ku kituna sangkana mah aya gelap. Salah mangsa atuh bahrawi anu can nyaho kana naon-naon ujug-ujug leungeun nu nyepang bedogna karasa komper sarta nu nyepang bedogna sarta teu kanyahoan aya nu ngacebrod kana gadona. Huala taubat panehna kuak anu saterusna ngagedebut bari adug songko jeung
Barawi. Andi nyaw-nyaw geus ngecegak. Aduh, nuhun Andi teu karasa deui buat. Pak Haji sabana ngegero bunga. Si Buntung rek kumawani ka aing. Karena nu geus ngorejat hudang lamun teka tutupan tergos geus pasti katempo sorot matana nu ngagedur pinu amarah. Montong kakak bacot sia. Memang sia keriteangan ku aing. Ayeuna nyamperkeun pisan. Dalah sia oge Barawi. Ulah atoh maneh hirup di dunia. Sakedeung deui ku aing diadeurkeun kana panto neraka. Sing ingat kana dosa-dosa anu geus dilakukeun ka bapa aing. Ayeuna kudu ditebus ku nyawa sia, ceuk Andi. Teu eleh garang ngomongna pinuh nada ancaman anu lain ukur dina sungut. Rek naon sia neneangan aing Buntung? Dina perkara anak si Jantra, apaan ku sia diapana oge? Nah, ayeuna rek nepakeun gegeuleuh ka aing. Cah, asa ku ngareuna karena mimiti rek ngaliarkeun racun supaya Andi kalap anu akhirna bakal poho kana teu wadi. Naon sia bajingan? Anjing teh. Punten Pak Haji. Pak Haji kalepasan nyebat anjing. Dasar manusia iblis. Meunah sia nebar fitnah. Bener be Andi. Langsung kalap sarta teu antapal disebut narajang anu hal eta pikeun Barawi mah aya untungna oge. Lantaran mun teu kitu geus taktu Andi teh bakal ngaheulakeun narajang ka manehna anu geus dianggap musuh gerotna anu eueuh hampuraeun. Ai. Lain neumleukeun Buntung. Lain neumleukeun Buntung. Teu karasa ku sia waktu dilebokna. Cuk karna bari ngagawegot ka gigir sarta ngaumbatkeun dampaleungeunna dina gerakan gurame ngabinti. Sedengkeun leungeun gun kancana ngablesur ngirimkeun tenggelan dina jurus gugur gunung pikeun ngahanca dada musuh. Binatang sia, bener sia manya. Tabeatna teu beda jeung binatang. Andi ngagentak ngalolepkeun badana. Bret ramo-ramona ngajembrat kulit beuteung karna dina gerakan sakar heula. Aduh. Kontan karena gero sarta badana ngajurug-jug. Lantaran karasa eusi beuteungna kajebol kabeh. Kurang ajar sia ngajamrat beuteung aing. Karena anu ngebogaan daya tahan anu luar biasa. Bisakeun kanyareunina luar biasa jeung biasa ngeuneuh. Karena anu ngebogaan daya tahan anu luar biasa bisa nahan kanyerina leungeun katuhuna ngadius rek meulah siraha. Andi ku tenggelan ujungan rasakeun sia Andi anu geus bisa ngajudi gerakan lawan gentak ngarangselkeun suku katuhuna ka hareup dibarengan lengkah step suku kencana hiuk leungeun Buntungna dipake mapag punuk ngan orokaya karena suku perang cingeus karena maksud lawan gendak manehna malik 80 derajat saolah badana nonggongan Andi serat suku kencana diangsolkeun ka tukang barengan siku nu digedukeun ka tukangeun kana iga burung lawan kilep teh karena malik 80 derajat ka tukang serat sukuna kenca maju ngabarengan jurus gugur gunung dina ulin padingdang rek ngahanca badana Andi anu harita keur ngaheungeuh. Keur mah timpugan dengan Buntung poos katurug iga burungna ditatau ku siku najadkan siku nu jadi lawan. Tapi waktu mireungeuh peureup karena anu ngahiuk pangbaraan sakilat Andi oge nyeprutkeun leungeun Buntungna lantaran geus taya deui dangka pikeun ngejat kekuatan. Iwa diuntung-untungan ngadukeun kekuatan. Andi mundur sabaraha lengkah cedegeun karena gentak ngajauh ka tukang bari leungeun ake karepengan. Kakara leungeun Buntung teh teu geus bisa nandingan jurus gugur gunung nu karasana ku karna teu beda jeung neumrag tembok. Wajah nu wedel. Sabot kitu Barawi ngahambatkeun bedog ngabongohan. Awas ka Andi. Nyeuis ngabejaan ku kituna geus jelas pikeun Andi.
hiji tanggara aya bahaya kitu na gedak manehna gilak terus malika tukang ngarobah kuda-kudana narik suku kenjana sajajar jeung suku katuhuna ngawangun kuda-kuda lebar tapi pancu kuli wara perang bedog barowi di papa gusi-gusiku sabot bedog barowi ngeleweng serat ani ngangsolkeun suku katuhu ngahiuk leungeun puntungna dipake ngababuk leungeun katuhu barowi bareng jeung barowi ngajerete sarta bedogna murag siku-siku ani ngahiuk ngeblentrang kana sirah barowi halo taubat barowi ngoceak solontot leungeun anu tupun sirah anu kalasana sabeula karena anu memang daya kekuatan lain hampas-hampaseun ukur sakedeung ngarepengna geus kitu saperut deui narajang dinegarakan jeung jolong natau andi anu ngarasa panarajang lawan nu pasti ngagunakeun tanaga anu lain sabonglong anu karasa bedana kana awak ku kituna andi ngagilir nyerong bari ngabebeskeun sikuna kana cangkengna hiu des tanggelan gedetna ngahancap pigeuleng lawan karena ngerepeng deui wae bareng jeung eta tius leungeun kencana rek dipake ngahanca careham andi ngagewat ngekit miceunna panonjok tapi karena memang miboga dayan kekuatan anu kacida hebat leungeun tadi ngerepeng teh nya perut deui anu sakali ieu mah kacida cepet tur dekat itenan ku andi geus teu bisa disinggahan deui hiu jrok nenggel kana careham hakan si andi karena samemeh andi bisa ngagerakeun leungeun buntungna geus hasil nimpuk deui careham andi kadua kalina anu tumarapna ka andi sanajan kuat bisa nahan oge tapi teu burung we ari ngagero sarta kuda-kudana pajengjar nepi ka sirahna ngadeungeuh ka tukang hiji kesempatan pikeun karna mah hiu wae leungeun katuhuna dihembatkeun rek dipake ngahanca sirah lawan ku tenggelan ujungan tapi orok kaya andi oge mung ari sirahna dijieun talanan mah komo deui mireungeuh karna anu ngagunakeun tenggelan anu harita pernah kaalaman kumanehna mah kumaha hebatna akibat eta tenggelan waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung nyebut tutugan enjing urang tepang deui hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.